Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Kisilah rikat ngejat kagigir beri sukuna ngahelang rek najong pigelangan. Bajagur menharipet mireungeun suku anu nyantong teh disangka nama lalawura pisan. Teu talangke dikarawak dampal suku teh ditewak, tapi kalawan sakijep nakar sasaran teh leungit lantaran kisilah ngadadak kagurimpal malik bari nangkuban sedeng dua dampal leungeunna nahan kana taneuh. Hiji gerakan anu kacida anehna, nyaho-nyaho dua dampal suku lawana anu teu katiten kubah jagur ngaceda kana gadona dina gerakan kudang adat. Anu antukna bah jagur ngajengkang nangkarak bengkang. Tapi bubuhan kacida kuatna. Sakadet netra geus bisa ngawasa di dirina anu satuna loncat ngirimkeun panarajangna dina gerakan runtag jagat salah sahiji bagian tina jurus padingdang. Sedeng kisilah anu kaayaan badana masih keneh nongong. Dina sakijep oge geus surti yen dirina diancam ku tajongan lawan anu moal boa hebatna. Manehna ngagorempal deui malik bari satekah polah rek ngarampi dampal suku musuh. Tapi bah jagur rikat nalik di sukuna dibarengan ku hiji loncatan ngaliwatan badana kisilah. Hiya, cedak dampal suku bah jagur sakilat pisan ngajejak silah kisilah. Terampayak awak kisilah ngadadak ngareunteut bari ngarasa lungleng katur lengan. Teu beda we ti anu dipapag ku batu puhu celina. Tacan oge kisilah eling bener geus dicimpah deui ku tajong runtag jagat ngajedak kana gadona. Atuh daek teu daek kisilah kapaksa kudu narima kana nasibna. Manehna ngalengak sanajan teu kapidara tapi ngaras ripuh mah teu burung. Tetenyoanana ririakan sirah karasana ngubeng kawas anu katerapanya ki 7 kuriling. Sakijep kumanehna katempo sanajan bari remeng-remeng lawana teh ngajrelat nyamer budak, tapi kisilah teu leungiteun akal. Ngudag manehna mah teu bisa terus bae nyayap kana taneuh. Gerawak mangih batu sagede memuncangan. Tetalangke di pulau waroe kumanehna ditengorkeun ka musuhna anu harita geus nongong bari nangkep karna. Bah jagur kontan ngagaro. Aduh nah, sia gelo kurang ajar. Sedih dasar lebaukeun wawalag sia. Pokna dibarengan kunahan kanyari lantaran karasa aya nu ngabentur kana tulang tongongna. Keuna ku pamaledogna kisilah dina gerakan budak angon maledog. Pakel anu karasana ku bah jagur lain wae sing sireumeun, tapi seueul kana angen teu beda we ti ti anu kasuraku capuri ku jarum. Anu ngajadikeun bah jagur ngacengkang nepi ka karna kabantingkeun.
Tapi kisilah najan bari ngerasa keneh ulang dina sirahna sakilat luncat nyamar di budak dina gerakan manuk besi nyabat ka anak lau. Karena salamet aya dina sangkehan kisilah sarta sok deui diecageun ditunda bisi musuna rek ngayakeun panarajang. Deui-deui katitih pangawasa ku anu jilawat. Bah Jagur lain jadi keder seber tapi nafsuna kalaka beuki ngagugudu. Pangrasana asa piraku make kudu eles jajaten ku jalma anyar pinanggi. Teu ngalobakeun diomong srepet we masak bedogna. Sakali pesat langsung disabatkeun kana beuheung lawan. Kisilah anu ayeuna geus pulih deui ingetanana sabihara-bihari. Barang mireungeuh seseukeut bedog rek nigas kana beuheungna. Manehna rikat ngalegot dina gerakan belut ngaborengkal. Bari leungeun katuhuna ngetrok siku musuh anu nyekel bedog. Sedengkeun leungeun kencana ngablesat ka hareup dina gerakan caladinoktrok. Bah Jagur kapaksa ngejatkeun awakna. Bari ngageronahan ka nyeri. Geus puguh sikuna mah asakeunna ku setrum anu ngakibatkeun leungeunna ngerepeng oge beuheungna karasa nyeri anu lain di kieuna. Bari ngarasakeun ka nyerina. Bah Jagur sakedapan mah ngahuleng ngarasa kaget ku gerakanana ieu jelema sarua pisan jeung gerakanana pasuta. Ngan ieu mah leuwih cepet. Leuwih cepet, daya tahanna leuwih kuat. Sarta daya tenggelanana leuwih hebat ngan umurna leuwih kolot. Tegue dina hatena yen ieu jelema teh tangtu masih keneh urang gadog. Tapi naha bisa ti heula mah bet teu panggih. Geus mikir kitu huik hiuk we manehna narajang bedogna si oray ayeuna mah ngahiung nimulkeun sora anu matak nyentarkeun hate. Kisilah ngaranjug oge barang mireungeuh musuhna ngagunakeun gerakan lancah maung. Anu pikeun manehanana mah geus cukup ngumbara ka ditu ka dieu. Sata lain sakali dua kali geus aya ratusan kalina ngalaman di hareupan jeung jago-jago di tanah Jawa. Asana kakara ayeuna mireungeuh gerakan bedog anu model kitu. Turta dilakukan ku leungeun kenca. Ngagentak mahna munur. Geus kataksir kumaha kahebatan ieu gerakan anu jilawan. Bedog teh ngubeng geus teu katingali jirimna. Iwati kokolebatana anu buleud nutupan badan musuh. Gana-gana wanina rajang pinasi leungeunna bakal rampal dihakam ku seseugeut bedog anu ayeuna mangrupa kolecer. Bari unur-unuran kisilah teu weleh otakna digawe. Mikir kudu kumaha ngalawanana musuh. Ras kana pamaledogna tadi teu talangke dikarewak manehna ngarangeum batu anu pabalatak dina taneuh. Sakali nyokot menang telu siki. Bari ngumpulkeun kakuatan tanaga batina pelawar tilu batu teh dibaledogeun patutur-tutur. Nu pangheulana teu bisa tembus kana bedog anu geus mangrupa jari-jari kolecer anu nutupan badan musuh. Tapi nu dua deui mah bisa nyusup di antara hiukna bedog anu terus ngubeng sarta tembus ngabletruk kana tulang igana Bah Jagur. Ari beletuk dua batu pasusul-susul. Ari gua kue Bah Jagur ngagero sarta gerakan lancah maungna ngadadak eureun. Anu antukna Bah Jagur ngejat ngereles kanu poe. Rumah sakatiti pangarti kaungkulan pangaweruh jajaten katutuwasena teu mampu dipake nandingan musuh anyar pinanggi. Kisilah ngajangjen sajongjongan mah
ngadago heula pihak lawan bisi balik deui ngabongohan. Tapi sangeusna teh lah musuhna terus mabur, kakara manehna nyampeurkeun karna. Heg ditanya ku manehna ngaranjeng tempat asal muasalna, tapi budak teh ngabigeg ngan cipalna we merebei masihan pipina bari curugna nunyuk kana palebah beheungna. Teh ku kesilah diragap paingan bae da urat beheungna ngagempeng lantaran jalan getihna kacanet. Si horeng panggawena bah jagur supaya budak teh ulah cocorowokan. Beheung budak anu bareuh teh terus ku kesilah di urutan lalaunan. Alhamdulillah kawasna karena teh masih keneh ditangtayungan ku Gusti anu Maha Kawasa. Ari getih-getihna geus lancar mah kakara manehna bisa nyarita. Pokoe manehna nerangkeun sabalakana yen manehna teh anakna Pasuta ti Lemur Gadog. Baraya Cakra anu dipi Ajri anu sami-sami panasaran. Lain deui kisilah ngaranjugna barang ngadengi katerangan karena teu sangka sacongo buu geuning ieu budak teh incuna sorangan anu jauh-jauh di jugjug anggang-anggang di teang rek didatangan. Horeng si mana horeng kisilah teh sanyatana mah ngaranna teh Aki Mursid ti Bungbulang. Perenahna ti kota Garut mah ngidul ngulon lah. Hiji patempatan anu tarahal naker, tara kasaba ku tutumpakan ai lain mobil-mobil kontrak mah. Ngan bae ukur semet Sumadra atawa pakenyeng. Kitu oge kalan-kalan teu unggal minggu, paling-paling sabulan sakali. Baheula mah baheula kitu dari tengalaman baraya. Ayeuna mah pada ngadeg-deg Bungbulang teh komo nalika zaman anu zaman Batu Ali meuweuh mah nya baheula. Luntana Aki Mursid teh ngahaja lain lantung tamuh laku. Tapi rek manggihan anu jadi anakna pribadi nyaeta Pasuta anu mangkuk di Lemur Gadog. Anu pernahna sisi situ bagendit pisan. Lain di atu bungahana Aki Mursid. Karena tesikna dirawu di pangku badi hujanan ku Cimata. Cimata anu ngebrehkeun ka bungah jeung kasedih sakaligus. Bungah dumeh teu disangka-sangka ti anggalna. Horeng si mana horeng budak teh geuningan incuna pribadi satadina panggihna sasat lain dina tempatna. Anu jadi incu keur ngaranapan musibat. Sedihna jainaha mun teu bisa katulungan teh meureun manehna. Dina datangna ka imah anu jaenak teh ngan saukur bakal nambah-nambah caahna Cimata. Nu dilantarankeun ku kasedihan. Baraya Cakra kumaha rasa bungahna Pasuta barang Aki Mursid geus datang ka imahna kalawan bari mawakarna turta bari dina kayaan salamet. Jeung anu jadi anak papangih deui sigana tepangna bapana datang ngahaja samata-mata pikeun nyalametkeun anakna tina pagawean jelema jahil dori. Ngan maero sigana anu teu milu suka bungah teh ku kadatangan dekarna ka imahna.
Ana megteh hatena jadi asa berat beda ti anu ditinihan ku gunung anu panggedena. Puguh nelekarna teh geus teu beda we ti neuleuh cucuk anu nancap dina bibir panon. Aki Mursid digadogna teu lila. Maksudna tadi oge salian tirek nepungan nu jadi anak minantu, oge rek nyokot incuna anu lalaki. Sugan dibikeun ku indung bapana. Puguh we pikeun maeroh maka cida atoheunana karena dipenta ku mitohana teh. Puguh kahayang nage ulah aya di lingkungan rumah tanggana. Atuh pikeun pasutanya leuwih-leuwih atohna puguh rek dibawaku akina pribadi. Balikanan terus cicing jeung manehna. Ulah-ulah budak teh moal bisa sampurna didikanana. Lantaran yang hareupan anu jadi indung sakitu mika ceceubna. Rupana wae lamun teu sieun ku manehna mah ulah-ulah karena teh baheula oge geus diusir nya-nya. Abongkena ka anak kukut mani eueuh pisan ka nyaahna. Bakuna maeroh teh keukeuh kanyanyerian ku anakna anu leungit karena anu sabenerna. Kapan nu jadi marga lantaran teh ku sabab pasuta nulungan wijana sarta terus diampihanana. Menang 2 minggu Aki Mursid ayeuna di gadog teh. Satuluy nama manehna balik deui ka padumukanana nyaeta di Bungbulang. Hiji lemur singkur anu beh dituna masih keneh dieusi ku leuweung geledegan. Pikeun karna mah lain di bungahna manehna lunta jelmurna teh sifatna anu carang takol malah deket-deket karena ku uleung teh ngadadak leungit. Puguh ge manehna ngabogaan kalakuan kieu teh lantaran ku pangaruhna anu jadi indung nu teu karasa pisan ka nyaahna. Beda pisan mun dibandingkeun jeung ka adi-adina anu dua. Hal ieu kungsi ku manehna ditanyakeun ka bapana. Tembalna pasuta cenah eta mah rarasan wungkul pedah kanak lalaki. Da sabenerna mah sarua we indungna teh ka itu ka ieu oge nyaah puguh ka anak sorangan. Dijawab kitu teh karena teu nyarita deui, tapi keukeuh hatena mah teu bisa dipaling yen indungna teh maliding sanak. Omongan bapana kitu sote ngan ukur ngubaran hatena nu ngarasa tugenah pedah ku anu jadi indung sasat dijieun anak tere. Ka indung bapana asli nyaeta ka Gumilar jeung ka Nyi Arum. Sama sakali geus teu ingeteun. Kungsi sakali-kalieun sok ngalebatin hatena tapi ngan saukur samar-samar. Hantem dierehkeun atawa dilelekan diinget-inget beut kalakah beukilieur. Antuk namah bejeu sangkaan boga rasa kitu teh ngan saukur meunang panggih tina impian. Tapi ayeuna mah geus teu jadi pikiran deui. Sagala kajadian anu ngarobeda hatena geus tara kaalaman deui. Tinggalan jauh di gadog tempat balik gesan ngajadi. Di tempat eta manehna ngebrehkeun sarta ngarasa suka duka lantaran yang hareupan dua rasa anu beda-beda anu bejina ti indung jeung bapana. Anu tumarapna ka manehna teu budu jadi mulkeun linglung teu puguh cekelan.
teu beda we ti anu pareumeun obor. Ayeuna sanggeus maena cicing di akina rasa aman, ting trim geus mimiti ting torojol daratang deui. Yang harapan kanyaah kanu jadi aki katut ninina anu tumplek tamplok ka manehna sorangan. Lain deui pangaruh anu tumerap kana jiwana anu beuki lila, beuki baleg, disurung ku umur kadewasaan. Anu akhirna karena ngajang helek jadi Jajakaraspati. Hade rupa alus wanda, sarta kapatri ku pangarti kasipuh ku pangaweruh. Sagala ilmu panemuna Aki Mursid estuning tamplok kabeh ka manehna sorangan. Geus lain Rusyah deui. Jajakakarna jadi pamujian salamurna. Geus jadi sabibir hiji, jadi carita batur sadesa karena padami heroi. Padami deudeuh, padami kanyaah, lantaran tindak tandukna sailana pikaresepeun. Sarta teu kurang-kurang daek tutulung ka sasama. Salemur pada melong sadesa pada ngawaskeun. Kabeh-kabeh wanoja pantaranana pada kabita hayang nyamat ngabagiakeun bari pinuh ku harapan anu endah. Mun seug bisa ngapemilik kana dirina nu dilantarankeun ku rasa uruy heroi anu kapapanjangan. Rasa nu bejilna ti mojang-mojang desa anu keur meujeuhna seng serang panon sarta bijil bulu mayang. Isu keneh pisan Aki Mursid kadua karna geus ting arungkug arin di imahna. Mapai-mapa jalan jajahan anu geulina ukur isedue saeutik ti jalan satapak. Kenca katuheun jalan teh sempalan paselang jeung kebon awi anu ngagigidig. Baya kebon awi breh kebon palawija saterusna huma anu tehna turun unggah paselang jeung gugunungan. Taya aling-aling geus sangiuhan. Awak geus mimiti hareudang, tonggo ngoprot kesangna oge tina sela-sela kopeah nyurungkuy. Kesang mapai pipi sok sanajan halita teh panon poe masih keneh handap. Breh dihanap jalan teh nyagak. Kabeneran Aki Mursid mawa mengkol ka katuhu. Jalan anu pinuh ku tatangkalan pating jeleg-jeg carang dahan tangkal kai leuweung. Mimiti karasa ieu sanajan carang daun tatangkalan mah tetep kekep. Kakara angin karasa ngahileuwir nembakana awak tina sela-sela rajegna tatangkalan. Ngulebak timbulkeun hawa anu kacida segerna. Nyelecep tiis lir anu dihidan awak teh. Beuki ditu kakayon teh beuki garede. Beuki ieu sari-sari geuman. Taneuh nu ditincak karasana beueus. Tembong lukutan kawas-kawas langka kasabaku jelema. Bre hareupeun aya gugunungan pinuh ku tatangkalan gede leutik. Tah ieu teh nu dituju jalu cek Aki Mursid. Geek diuk luhureun batu bari ngageberan awakna kudu dukuy. Karna nago gigireun bari nyuplak kopeahna. Karna luak lieuk nitenan sakelilingna. Tangkal kai rajeg garede bangun anu geus kolotna keur umurna. Akar-akarna ting colocos kaluar ti jero taneuh. Jalan satapak teh buntu ngan semet dinya sakulingna nu tembong ngan rerembetan bungkul.
Kajongan mah ieu incu jeung aki teh ngaharenen ngararasakeun kacape urut bieu lumaku anu lain lalakon deukeut-deukeut. Nu tarapi rajeunnan mah moal nyaho yen di dinya aya gugunungan. Gorobas luhureun aya nu disada. Kana rikat ngalieu ka luhur ari breh teh monyet anu gedena satangtung jelema. Daya buntutan mencrong ka handap kanu keur dariuk. Karena maning aya kieu kasima tapi barang red ka akina bangun talariuk-riuk reuwas atawa sieun malah kalah siga anu semu-semu imut. Red deui karna kaluhur monyet teh dadak sakala geus eueuh. Hantem dikulingan ku panonna bisi pindah tempat. Tapi tetela monyet teh lebeng ngaleungit dalamun pindah ka tangkal sejen mah piraku make teu katempo sarta teu kadenge korosak sorana. Ujian teteh karna teu kudu rem panjalu. Kapan anjeun teh rek digemleng ku aki nya. Pokona mah keun akiliran aki nu ngagemleng di dinya jalu. Geus kitu mah karna ngarenghap narik napas bari ngusap dada. Hatena teger kumabehna we sanajan aya naon-naon oge anu kudu disinghareupan manehna moal ngejat bongan geus nyanggupan kana kahayang anu jadi akina. Duduluan meureunnya gogoda ka diri aing ieu teh geureunteu satena deui. Yap tuturkeun Aki Mursid bari Noel leos ka jero tembok bata koreleng ka kenca malibir ka sisi gugunungan breh tembong aya kulah kira-kira 5 pasang. Caina herang ngagenyas taksiran bae tina Cinyusu. Kayaan didinya sanajan rada lenglang. Kakayon teu garede teuing tapi cukup matak hemar-hemir pika keungeun. Reta belah katuhu aya lawang guha merdong poek Nobros. Gugunungan Nobros tu gunungan rai bulu punuk karena carengkat. Di papantes kawasna di jero guha teh pinuh ku dedemit anu sok ganggu ka manusa. Ujang Aki Mursid ngamimita nyarita. Ujian teh lilana ngan 3 peuting jalu. Peuting kahiji sare di jero guha. Peuting kadua ngeueum dina kulah. Engke peuting katiluna sare di luhur gugunungan. Tapi kade teu meunang ngagoler. Kudu diuk oge teu meunang ingkah tina tempat anu geus ditangtukeun jalunya. Tah beurang nama meunang sakarep-karep gitu. Rek ngajentul rek sare teu naon. Tapi ulah kaluar ti wewengkon ieu jalu. Kaluar tina pagar bata oge teu meunang. Tah peuting ke hidup sare teh kudu di jero gua jalu. Deuk asup ti ayeuna oge tina naon. Sajeroning hidup aya di dieu tangtu aki bakal ngalongok bari mawa dadahareun. Peknya didoakeun ku aki sing hasilnya. Teu ngadenge jawaban heula leos we Aki Mursid kaluar ti dinya. Ngingkig balik deui tuluak lieu ka tukang. Nu tinggal karna cunglik sorangan anu kadeuleu ngan tangkal kai ting rangkadak. Cuang cieung di tempat anu jauh ka itu ka dieu tur geueuman pikasieunun
dirarasakeun teh beuki keung ngan kakeng eta sirna kulantaran